Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu anu kusim kuring dipika hormat sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka rahmat Allah Subhanahu wa taala anu parantos marangkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah urang tiasa kumpul di ieu tempat dalam keadaan sehat walafiat. Para wargi anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat. Urang sadayana kedah wajib ngajagi kasehatan lingkungan sareng awak nyalira sangkan ditebihkeun dina sagala rupa panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sehat ti sadidinten ku cara ngajaga lingkungan sareng awak. Contohna mersihan awak, ibak, mersihan kuku jika tos anu rutin. Eta contoh anu disebut hirup anu sehat. Contoh anu sanesna nyaeta miceun sampah ka tempatna, nyiduh ulah di mana wae. Batuk atau bersin kudu nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajagi kabersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci tina rupi kakotor. Bersih teh hartosna bersih sucina urang sareng lingkungan di sabundeureuan urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan supados mana oge urang suci sareng bersih. Para hadirin sadayana rupi dikecapkeun sakitu anu kapihatur. Kurang lingkungan mugi tiasa dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.